Iya karto muncul orang Bandung mah disebut teh eta karinding toel mangaona kadia atau nepi kadia sami wae bahkan baturna teh nganggo dua iya atau kan non teh untuk lancar mah iya hiji gitunya main kenana muka hiji orang kedah diajar ngageterkeun iya asal tos gitu mungkin diajar milari gogoongan heula terus bisa disadakeun mah gogoongan teh nyata tanpa napas kosong sarang sanes ngegeserkeun letah tapi menempatkan supaya eta jadi iya benten sarang pami ngageserkeun letah mah biasana sok kieu nah ngageser letahna teh ieu mah teu seperti itu terus tiasa kadamel gogoongan urang diajar sakali pukul tapi dua nada lamun ieu nu sakali tapi nu dua nada seperti kieu nah eta kalebat ieu nu kaluar sami bae lamun tos ieu ka alah ku urang nu dua napas ieu nu pake napas terus diajar nada dasar nyata tongeret teh tong teng teng tapi ngan dua toelan tah eta kedah dipilarian heula kadituna bakal sapertos kieu yang saja bina kaditu nama asal tos lancar we eta tongeret asana nu lain bade tutunggulan bade jarang gancang atanapi bade naon oge kurang tiasa asal lancar nu tongeret kaditu nama lancar kurang tiasa direkayasa gumantung kana kemampuan urang kena kumaha ieu mah karto halarsa ieu cara mempermudah nu diajar karinding ku karinding nu ieu nu asli mah karinding sanes kieu urang candak tah ieu nu aslina Kang nu aslina mah aya bandul sareng lamun dikikeun kirang sae aya sora nama tapi kirang sae ditabeuh ieu mah nu ditakol nyata palih dieu aya dua ieu sareng ieu tah nu ditakol teh nu palih dieuna nakolna sanes ku curug kuno ieu tapi kuno ieu urang ngaibaratkeun ieu teh nabuh kendang lurus ka dieu atanapi ka dieu langkung sae lamun tos tiasa mah mungkin nabuh dasar karinding langsung kana karindingna
saurna kantos midangkeun karinding sareng musik metal gitu kan. Sekedap itu ngacai kan. Mohon. Ngacai biasanya ku sabab mangap. Mohon. Calangap 5 menit biasanya mah. Oh gitu. Kedah istirahat lah. Nu pamain karinding mah ulah hiji. Mohon. Biasanya kedah 3. Nu ka hiji sareng nu kadua silih eusi. Nu ka hiji capek asup nu ka 3. Jadi tiasa tarik napas. Bisa senjadot heula terus lancar deui terus main teureun-eureun istilahna. Kantos simkuring mainkeun ieu di Amerika harita tahun 2004-an. Di Amerika main sareng thrash metal, da teu aya masalah. Teu aya masalah dina hartos sabuhun-buhunna ieu alat tapi oge futuristikna. Artina kajian barang baheula tapi oge barang kapi kahareupeun. Kahiji alatna sorana misal suara robotik atau frekuensina nyata nu disebut ultrasonik. Fungsina tiasa ngusir nu ngaranna insek atau serangga nu aya di mana bae. Tergantung kin komo ka ari kapenda kuncina mah bisa ngadatangkeun oge bisa ngusir. Pampangna eta. Rata-rata keur ngusir. Tapi urang oge kudu diajar supaya ngadeuketan si binatang teh gampang kurang ditewak misalnya teh. Mun hayang jangkrik misalnya teh kitu nya. Eta tergantung kin kana lantunan anu angger mungkin ka istilahna aya sifatna ngagiring ngadatangkeun oge ngagiring ngajauh teh. Suara robotik nu dikeluarkeun da kusabab robot teh meureun sekitar tahun 80-an nu dihasilkeun suara komputer kinten sapertos kieu. Halo. How are you? Halo. 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 Tiasa seperti itu. Bawasan batur mah, tapi urang mah biasa we heula. Kenging diteken ka YouTube. Ka YouTube teu langkung mah ka. Sok bae kantun dipernahkeun wae. Ya. Atur nuhun Kang.